ya ngawean we pamajikan ya. Aduh aing mah euy ngusut teh. Sieun ku pamajikan. Lain sieun mun aing bawa nyambungan ah. Geus nuhun nah beuti babawa teu nguseup. Aing mah kapok ari tangge pamajikan. Oh pamajikan sia mah pada teh ngamuk sia teh. Nah, pamajikan aing sudah aman aing mah teh sieun pamajikan mah. Sudah angma susis, angma sieun pamajikan aing ya. Bebas aing mah pamajikan teh sieun. Ah aing bareto sia dicarekan pamajikan sia pira aing rek diajak lalajo dangdutnya. Nah, kayak deui lalajo dangdut aing usah aman aing mah. Nah, maneh teh sieun ku pamajikan non. Hanteu aing mah, apaan sieun pamajikan? Makanya gitu, lajak aing awak wae gede sieun pamajikan, aing mah aman dah. Oh, kadoyok, tinggal si kasih nur tuh teh sieunun ku pamajikan. Aing ge hanteu itu salah. Lamun pamajikan maneh galak deui ngotrok siga baheula eta kumaha maneh nur? Alah, pamajikan aing mah gandat mah ganti aing mah pamajikan mah. Bener maneh diganti. Bener aing mah Mang Jack ganti awe mah loba Mang Jack. Lah, Oh, rek ganti. Rek ganti, heeh, rek ganti. hanteu beb maksud aing mah ganti usaha. Lain gitu, tadi mah ganti pamajikan. Balik. Kane atuh Balik. ganti pamajikan. Balik. Coba nyebutkeun. Balik. Pamajikan lah geus teu ngeunaheun. Balik. Siksa. Nur kasih mana? Eta tas kantor muatan ti Tasik. Tas tu pindahan. Hah? Nganterkeun muatan ti Tasik AA ti Tasik. Oh, nya kudu kitu Nur, urang teh kudu silih, mun aya nu gering anterkeun. Ah kitu kahadean mah gampang, teu kudu kana korpak wae Nur. Bener eta teh kudu kitu. Nganterkeun muatan ti Tasik. Teu aya nu udur teu aya. Teu aya ti Tasik nyandak muatan nu pindahan. Da nyai kudu walas teh. Kudu silih nya bener kudu kitu Nur, bener. Aing pusing jeung. Aing ieu. Nah, geuning teh di Ampara Nur. Di ampara naon aing mau semua lomari. Di ampara naon? Hah? Lomari nyandak lomari abi teh. Hah? Nyandak lomari. Aing. Jadi ente teh geus nganterkeun anu ieu anu udur. Nganterkeun lomari nu pindahan budeg sia. Can cager wae sia teh. Siga nu heueuh. Yok. Emang dijual sabaraha ieu mobil? Jual kana ngajual. Aing mah moal ngajual mobil, lah mobil lagi mobil batur, tas nganterkeun lomari. Aing mah ti Tasik pindahan. Nyai masalah tanah palem pasti wae keun masa eta mah kira-kira sabaraha. Ye, aing mah lain tas nganterkeun anu gering, aing mah tas nganterkeun anu pindahan bawa lomari. Iya, pusing. Nasya kamu kan teh. Pusing aing ngajelaskeun naon lah bodo amat. Ieu aing mah. Syobong. Nah, aing bilang nanyakeun harga sabaraha? Obong. Nah kunaon maneh Dot jika nu capek kitu? Mang Nur. Itu karunya tuh Mang Nur. Karunya naon maneh masing puguh? Sing tenang heula karunya teh karunya naon? Karunya Mang Nur tulungan tuh. Di ditu Mang Nur. Buru tulungan. Hah? Ya tuh bah. Di mana, Nanut? Di ditu. Oh ya piang buru. Ayo. Ngelikati mana wae tuh. Nah. Lagi. Lagi dari. Ah, kita pandai ditulisan lantang konten. Goblok si Nandut kamu bodoh ka aing. Anjir ulah putih. Hah?
edan. Roti aing oh iya. Berarti si Nanut waduh ngagawean hayang roti si goblok teh. Si goblok ge Pak ieu minuman aing dibawa deui teh beak eueuh. Wah mah ya kene. Aing eueuh dibawa. Hah, goblok sia Nandut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Periode naon menawi? Oh, kelang. Ya seratan anak ya. Ang tinggali heula ang. Oh, siap. Menawi periode naon ang? Tah, aya catatana. Abi priyogi tempe itu. Oh, tempe. Siap, antosan. Tempe ang. Sareng naon deui menawi ang? Nah, terus abi priyogi lahar Kang. Lahar motor tuh itu tuh. Hah? Sareng lahar? Mohon lahar Kang. Iya tempe, lahar deui nya. Mohon lahar ya. Oke lah, terserah. Ayam mengadil. Ayo lahar nang. Tempe, lahar. Oh, mohon. Engkol tuh Kang. Priyogi engkol Kang. Sareng ekol deui. Mohon engkol. Oke lah. Lahar tempe ekol deui. Dah. Maka ang kola ya? Tempe, lahar, engkol. Iya we Kang. Gelasan tuh sarang kenurna itu tuh Kang. Kenur sareng gelasan. Mohon kenur sarang gelasan. Kela. Kita segala rupa pisan asa teh nyambung ah. Kelas sekedap antosan. Jangan teh. Gelasan sendiri. Iya mangga ang ya? Tah, mohon atos Kang. Sakit we. Kan tuliatan sabarahan Kang? Jantan 30.000-an ang sadayana. Hah? 30.000. Mohon 30.000. Aduh. Kaca hendak dompetna Kang. Kumaha tuh Kang? Ayo tadi cana kartos nama. Lah atosnya disanakeula ku abi barangna nya. Kegampil ka deui. Sabaraha? 30.000. 30.000-an non. Ya nuhun. Ah, obok jalma. Segala ditanyakan tempe. Dung lahar segala rupa teu nyarana gelasan. Bukan aing mawar duit. Hah. Dianjuk-anjuk keneh. Apes aing mah ieu mah. Duh, geus lila ya aing euy. Nungguan WC ulun itu titut acan. Bang, kata jalma. Delek aya euy. Anu ka WC. Ah, delek aya itu 3 kali euy, anu 1.500 ya. Sabaraha mang? Diiung ku. Ah, kapan gitu tadi? 3 kali. Mau begitu. Ya, dihitung atuh 3 kali. Nah, masa? Aing kacang 4.000-an. Ya, kalau bayar eta mah. Sok itu lah mahal-mahal teu ieu. Ye, eta mah teu mahal eta mah aturanna di dinya. Bang, harus Ya, ya. Ah, geus Mang. Harana. Ya 2.500. Nah 2.500, kurang kene 2.000 tah, 2.000. Nah, 2.500 kan pengen modal unggul tah. Ya sekarang 2.500 tah Mang tah. 2.500 mah modal hunkul. Keratu teh jengki. Anjir. Bener oge nya Ya aku modal jengki. Atuh kurang ya. Aing. Terus oge sih nah tapi jadi mahal ya. Tah lah, modal jengki tah 4.500. Ah nuhun dah. Yuk. Terus Mang. Sok. Nongkrong. Ya, Mang, pulangan 2.500. Ngisi hungkul. Ah, bohong maneh mah Cil. Kapan maneh teh jengki deui ieu teh? Ah, aku modal teki. Duh, modal jengki mah jadi 4.500 atuh. Eueuh pulangna ya. Pulangna 500 deui. Kumaha? 500 dewe, Mang. Heeh. Atuh kurang kana hitutkeun we nya. Goblok teh. Oh, wah, tah ada yang lagi biak bensin tuh. Oh, biak pisan bensin. Oh, pan beak bensin itu waras. Besarna. Sukaan aya nomor disebut aing bensin. Beak bensin ada ya bisa atuh percaya ya bisa aing pajarkeun perwit tuh tuh beak pisan tuh. Tuh. Beak teh hirup.
Oh, siya na to. Mali bensin. Medyo ka balik bensin mo sinasan. Ragain mo to angin sa watik. Salatik mo to na, jangan selangat isok. Tahu watik mo sa kanat, bang. Masuk ka kanina. Oh, Masuk atuh. masuk. Ayo ya. Ano ko masuk na bang? Kali kuat. Pancet siya mo to angin salatik nya kompresor teh yakin tidak bujur aing wae.